Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai. Ari ieu bab bade mertelakeun bangsa opat. Di Indonesia mah keur usum bangsa tilu. Pihi nu tetep dina itu bab sab'atu wa salasuna ayat 7 wasalasuna sareng 30 dijumlahkeun jadi 37 naonana mau'idotan papatah. Jadi di dalam bab rubai teh aya 37 papatah. Sama niatun anu dalapan eta ahbarun pirang-pirang khobar hadis. Wal baki nusa sesana eta pi asaril maqalatul ula dina pirang-pirang asar cerita para sahabat. Al maqalatul ula ari maqalah nu kahiji tina rubai ruwiya diriwayatkeun an Rasulillahi ti Rasulullah annahu kana saestuna Kanjeng Nabi qala sasauran Kanjeng Nabi li Abidar ka Abidar al-Ghifari radhiyallahu anhu wasmuhu ari jenenganana Abidar teh Jundub bin Junadah sajeuna. Mesti ditanya di pengkolan ku capres semua. Ya Abadar, hei Abudar, hebat papatah Rasul, masya Allah, mengandung makna nu sangat dalam, lega, luas. Jadidi kudu ngawetehkeun aya deui nu ngahartian jaddidi kudu nguatkeun, jaddidi kudu mageuhkeun, jaddidi kudu nyaimbangkeun lobana. As-sapinata kana kapalayan. Fa innal bahro dengekeun ieu teh makna wis sanyana lautan teh eta amikun teu deet dina harti gitu. Asin awas tadi saur Kanjeng Nabi wareutehan deui he ti 2003 ka 2004 bisi aya bau nu rada logor pageuhan. Bisi oli na geus saat ganti olina sok deui mah geus garede ieu piraku teu bisa ngajelaskeunnya. Sapertos mobil sicik kita terus dioprek eta teh bisi di tengah perjalanan aya nu coplok baut, coplok mur, beak bensin, beak oli, nu akhirna karena tujuan tetepi tina tempat geus init. Kardi Mang Dan. Gitu tah. Muncek bahasa guru mah baheula jang kaluar ti pasantren teh kunci 12 teh sing kagubug. 12 pan nahu, pan tauhid, pan tafsir, pan fikih, pan hadis, pan tafsir, bayan, mane, itu ieu sagarupa. Akang terido lamun sia mantog eta kunci tinggalin keneh di tempat di mana maneh ngaji. Wih, eta guru. Urang panti meuli gubrag ke alam dunya teh mawa kesucian. Begitu geus balik geus terkontaminasi ku naon bae perkara nu akhirna tujuan hirup poho. Naon sababna kendaraanna geus sukses.
Dina hartos kieu. Ketika ayeuna parahu tiba sisir rek nyebrang samudra lautan. Meber layar tarik jangkar. Jeung ngambah pertengahan perjalanan kahirupan di tengah lautan. Sedengkeun di lautan lain ombak unggul nu aya angin badag laut badag. Jaba jero, jaba jauh. Tina basisir geus init ketika tengah lautan, bari ketika ayeuna kendaraanna geus pejet, otomatis meureun lamun ayeuna teu salamet titeuleum. Titeuleum kana naon? Kubang kamaksiatan, kana kakupuran, kana tipu menipu. Aku tak mau lagi. Cekan tata takwa. Naon sababna? Ye kade. Lamun jangkar sing bener tingalikeun. Cek Sunda mah meber layar tarik jangkar jeung ngambah kahirupan. Lautan kahirupan. Ombak badag badai laut jeung badai darat mah leuwih keneh badag badai laut. Nu tara ngaji jeung nu sok ngaji, gogoda mah gede keneh nu sok ngaji. Wang di ngabuktikeun aing. Tingalikeun. Kele, ieu teh tina baleg geus init ya. Tina baleg, tina usia 15 tahun, tina usia 8 tahun mun awewe. Urang teh geus init ya. Geus boga tujuan kataklip ku Gusti Allah. Ngan bisi poho jaddidi peupeut. Ai kendaraan teh ae sini niatin tegasna peupeuje sing aralus niata. Pikul 5 dina setiap perkara atanu ngadatangkeun anjeun atania watadaru sareng anu ninggalkeun anjeun liyah sula karena supaya hasil laka ka anjeun naon al ajru ganjaran wan najat kasalametan min adabillah tina adab Allah. Kade kamin amalin yatasawwaruna loba perbuatan amal anu jiga pisurgaeun tapi engke di akhirat bros asup ka neraka. Naon eta? Bisuin niatin. Goreng niat. Kade. Sing aralus ya niat. Hirup di alam dunia teh. Lautan gitu. Matak cek ahli pidato manu ngomong. Kabut kekupuran, angin kemusyrikan, hujan kemungkaran. Bahasana. Ketika bobrokna jelema baik dina segi naon bae perkara. Yeuh. Lamun ayeuna urang sapinahna parahunan teu kuat, rek pikumaha tuh. Nanti ngaranna teh anu sok dikieu teh gayungna pan capek teh teu mawa gayung leungeun coplok jeung kelek-kelek mana penjabaranana kamin amalin loba amal anu surohna jiga pidunyaeun tapi ketika meroto ainal tepi di akhirat ternyata manehanana engkang-engkangan ngagelendang asup ka surga. Naon eta lain ningali dina surah amalna tapi tergantung kekuatan kumah niatna. Dina hati kilah ahlis niataka cek dina sulam. Bersihkeun heula hate tina niat. Lamun ayana niat ayana hirup urang ngudag kana digawe, ngudag kana rumah tangga, ngudag kana politik, ngudag kana sosial, ngudag kana hukum. Lamun tujuanna lain karena Allah, keadilan moal kapangih, neraka bakal aya. Cek tadi majek di barudak santri, lamun hatena geus kacampuran lain ti niat ka Allah, tong aneh ku Allah bakal dirupekeun tina eta paniatan.
Cek bahasa eta. Lamun dina usaha kunaon kieu. Jadi di sapinataka. Bisi maneh dina usaha eta lain niatna karena kami cek Allah. Uteuhan di. Dina proses politik omean heula niatna sia teh. Nah hayang loba aset di Indonesia teh kumaha? Rumah tangga omean heula sapinahna. Bisi kur sakadar hayang ngudag nyampurkeun anak ngaekspresikeun nyalurkeun seksualitas unggul. Lamun sakola lamun sia tujuanana ijazah. Teh bisi ijazah geus meunang digawe henteu nu akhirna haneueul kana pagawean nu geus hancur niat jeung amal. Tuh. Ulah larehe udud we biasa lah. Mun serius-serius teuing. Tuh. Naon margina kaditu? Ye. Liasula lakap pikeun supaya hasil anjeun naon al ujroh ganjaran wan najat kasalamatan min adzabillah tina azab Allah. Da bisa jadi disorot ku Gusti Allah teh pinarakaeunana, disorban di kopeah mah jiga pi surga. Da Allah mah moal katipu ku kopeah jeung ku sorban. Sae cenah di kopeah tos takwa. Nu korupsi jadi karopeah goblok. Gitu. Nyata. Di dieu maka wakataba nuliskeun sa imamun Imam Al-Faruq ila Abi Musa nulis nyerat di seratan. Sok saruratan teh capres jeung cawapres jeung caleg teh nya. Suratan. Lain minta amplop kan? Amplop mah deeng loba tah. Karosong. Naon? Suratan. Bisi parohoeun. Kumaha suratna? Abi Musa Al-Asri radhiyallahu anhu man kholasot. Dengekeun. Saja manu ngabersihkeun. Ngabersihkeun. Naon niatahu? Niat. Kafahullahu ta'ala ma bainahu wa ma bainan nas. Saja manu tujuanana bersih maratas karena Allah, cek Allah ku aing rek dicukupkeun. Lain dileuwihkeun kade. Nu salah mah urang ketika ngudag tujuan hayang leuwih. Ngudag 100.000, dahar meuli 100.000 pan teu kakan. Jadi aya naon? Sesa jeung leuwih. Eta teh dina dahareun. Di suratan tah Imam Al-Faruq musan ka Abi Musa. Abi Musa, lamun maneh hayang dicukupkeun kahirupan anjeun, ari ngaran cukup atuh. Meuli Fortuner 7 cukup. Nyieun imah 8 lantai, boga awewe 4. Nah kan sagala naon? Aya ku edan sagala naon? Awas. Jijing. Kafa ari kafa teh kieu upami ninggal dina kitab Hud-Hudi. Ari kafa teh ketika pamere tu Allah henteu ningali nominal gede jeung saeutikna tapi hate narima kana pamere Allah kafa. Ngan lamun ayeuna dibere duit 5 juta jeung dibere 5.000 cukup jeung teu cukupna lain ku akibat cicing dina 25 juta jeung 10 jutana tapi dina keadaan kaayaan narima hate kana dibere pamere Allah. Betah geus di dinya. Ya mah pan anjing-anjingan. Anjing teh geuning teu cukup-cukup. Ya. Jebak ka anjing nyebutna. Anjing gede kieu. Nulis di status koplok ya teu hirup teh. Loh, eta mun deukeut dicekek wae enggak.
Emang batur ningali status eta erek iba. Moal nyungsirikeun. Dengekeun nah ulah ngacaprak status. Gusti, Gusti eta. Ieu teh kieu-kieu ting apa teh hirup teh. Cek Allah teh dabongan sia. Kan jawab naon sia? Ya Rob. Maafkan Baim ya Rob. Awas. Ari kafa kade ditanggung jawab ku saha? Jeung makhluk-makhluk Allah bakal digerakkeun nyukupkeun kana kahirupan urang. Ngan ulah toma kade. Ulah naon cenah? Ari to teh molongo mim. Molongo ain calanga. Dahar henteu da toma. Ningali batur gagaro kana pesak teh di dagoan sambokna rek mere duit. Ieu kafa. Jadi kieu ku Allah bakal dicukupkeun jeung Allah bakal ngagerakeun makhluk-makhluk Allah nganterkeun kana kecukupan hirupna. Hakikat berjalan syariat aya. Matak luruskeun heula niatnya dina gawe, dina politik, dina naon bae perkara aktivitas. Ulah terkontaminasi ku tujuan anu salian ti Allah bakal capek. Tak kendaraan eta tah. Wa kataba jeung nuliskeun saha Salim Ibnu Abdillah bin Umaril Khattab ila Umar bin Abdul Aziz tah ieu gubernur. Umar bin Khattab nyuratan ke Abdullah bin Aziz. Abdullah bin Aziz teh geuningan anu kasumpingan tamu. Anani anu juga jadi gubernur, nuju nulis program 2024 apabila saya terpilih jadi presiden. Nulis. Gas 3 gram akan gratis. 3 gram 3 kilo. Anu ai torojol aya tamu. Begitu tamu asup ke Abdullah bin Aziz, eta lampu di pareuman. Cek tamu Abdullah bin Aziz, ieu kunaon lampu di pareuman. Tadi mah aing jeung urusan negara, ieu mah jeung urusan maneh jeung aing nu teu berkaitan jeung negara. Berarti lamun make minyak jeung listrik di luar ayeuna kepentingan negara, berarti aing geus korupsi karena setrum nu dibayar ku negara. Dengekeun sia tah. Pilih capres nu kitu euy. Aya moal? Aya lah meureun. Matak pantes ketika ayeuna aya instruksi wali kota, instruksi bupati, instruksi gubernur, tolong kepada seluruh aparat pemerintah jangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tah, iya Abdullah bin Aziz. Tos atraskan bisi eta. Iklam kanyaokeun ya Umar anna aunallah dengekeun ari pertolongan saha? Li abdi ka hambana Allah bi qadri niatihi ukuran kumania. Hoyong sesuatu. Ieu sesuatu kade aya azam, aya niat. Ari niat makan muktaronan dipilih sanes. Lamun ajam mah aya maksud tujuan tapi teu usik can ngalangkah. Ngan lamun dina otak eta hayang anu eta mah keur ngahayal. Contoh, ketika orang hayang beunghar, contoh, muktaronan dipilih ngalengka. Tujuan eta beunghar ketika ngayakinkeun kana usaha naon urang bakal berhasil, eta teh Allah neuleuh kakuatan sehebat mana keyakinan anjeun yakin ka kami. Cenah abdi teh geus buleun ka awewe eta teh. Bogoh nah bogoheun. Awas ulah salah neuneun ye. Lamun yakin bogoh ka hade cilaka. Ngan lamun yakin pi bogoheun leuwih cilaka. Kade. Can ge ngalengkah geus diyakini.
Hati. Tak ieu kedina niat biqadri niatihi saukuran kakumah niatna paman khosulan. Niatahu sajalma anu bersih naon tujuanana teh summa aunu teras pertolongan Gusti Allah lahu tetep nyarengan ka eta jelema nu boga niat. Keun ngan ulah hayang nakdan. Ngadoa subuh hayang ditarima maghrib. Aya proses tuh euy. Hoyong langsung tepi ke Allah. Awas. Waman jeung sajama nakosot nu ngurangan niatuhu. Ngurangan mah kieu we. Aya mangmang, aya ragu lah. Tujuan naon bae perkara nu dilengkahkeun ku urang, nakoso Allah bakal ngurangan karena tujuan urang. Sok, talamun geus berjalan ayeuna urang, oh ternyata ieu nu salah konsep hirup. Nu akhirna kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Budak dabul. Ti budak geus indit ka kolot rek maju. Kolot begog nu akhirna teh. Awas. Nakoso anhu aunallahi ta'ala biqadri dalika. Jadi ukuran Allah menurunkan pertolongan teh tergantung kumaha kekuatan urang lumpat karena perang Badar. Lamun hitungan-hitungan rasional manusia, kafir Quraisy nu dipimpin ku Abu Sufyan dina keur waktos ngamprovokasi rek ngarebut kana Madinah, eta Kanjeng Nabi sahabat kur 300 itu 1000. Cek logika mah moal meunang Rasul teh. Geuning aya naon? Kakuatan keyakinanna para sahabat jeung Rasul. So. Gua nyebutkeun ti mana abdi mah ye? Nah, ti mana? Ti alam rahim sia teh. Tingalikeun. Itu dina perang Badar kan? 1000 para orang kafir Quraisy ngalawanan 300. Cek hitungan strategi peperangan mah kudu eleh. Tapi kok kenapa singgasana orang kafir bisa ngejungkel ku Rasulullah jeung para sahabat? Pertolongan Allah ningali ngitung karena kekuatan keyakinan para sahabat. Tah cokot atau hikmahna lamun urang hayang loba dina kamenangan, kadar keimanan urang jeung keyakinan urang geus nepi ka mana. Sing rumasa beda urang karek didinya. Hiji, jadi ahlis atanapi jadidi sapi natak pain naka bahrol amik. Hei barudak, hei manusia sing balener heula eta kendaraan sing aralus heula supaya tepi kana tujuan urang. Mana tujuan teh punten? Akhirat. Da dunya mah persimpangan itu. Ayo urang rasa antara lila di dunia teh. Ari hayatul dunya teh katorfil ain. Ari kahirupan dunya teh lir ibarat sakilat sakicepanon. Mata ketika keur asup ka alam barjah intabaha mulai hideung areling gitu. Oh ieu hirup teh sabenerna. Geus di alam barjah mah. Tah eta mah urang rek nyong harupan kahirupan anu panjang. Tapi anehnya urang sok katipunya ku dunya anu sakedeung. Loba kalangkangna buan alus. Ngagarupaya. Keun da ieu mah di dieu. Jadi sing aralus niat kade. Tujuan urang ngaji rek naon? Tujuan rek usaha naon? Tujuan rek masantren, tujuan rek sakola, tujuan rek kuliah, tujuan rek nikah, tujuan berpolitik, tujuan gedeuna naon bae perkara. Cing evaluasi kekuatan niat urang teh kasaha. Ayeuna dina pilpres we, lamun geus teu tujuanana ka Allah tongan kecewa kabeh.
kompanya bari maca Allahu Akbar sorolat henteu. Allahu Akbar. Gede. Terus wahud kudu nyokot anjeun azan kana bekal kamilan pepeje ya. Bekal. Ka dieu gen pan teu mau udud mah teu purun heuh. Meureun ieu mah. Ngaji moal anjing teu boga udud euy. Ulah datang mah datang we. Aya udud batur. Menta we. Nyeteng. Eueuh eta awi gereng kenyot geus dia. Awas. Fa inna khairajad at-taqwa. Panghebat-hebatna bekal kahirupan di dunia jeung kahirupan engke teh katakwaan. Kamilan nu sampurna. Dengekeun. Fa inna safarosanyana perjalanan fil akhirati di akhirat teh baidun jauh. Engke gara dina nadom. Kata-katana teh cret dina nadom. Pi goyati ta'ab. Dina arah-arahna urang naon? Capek. Ya. Allah. Para kiai mah erek maot teh geuningannya. Menit tarenang gitu dah. Bekalna geus aralus. Mang Ojon geus siap maot. Siap. Aya dua kemungkinan. Lamun dina acan teh can beres urusan dunia. Aduh. Muncul situ nih mau ingwa ka Gusti abdi teh can ngasaan dunya surgana dunia. Aduh. Tak ieu teh ngaji kieu teh sing jadi bekal ke akhirat amin. Amin. Niatna teh kitu. Niatna kitu. Ngaji urang mah teu boga udud gede aya babaturan sok mere si eta. Efek teh eueuh si eta na teh. Baik deui Sia. Aduh. Ya, ke akhirat perjalanan anu jauh ya teh. Wa khaffifi jeung kudu ngentengkeun anjeun al-himala kana bawaan lah. Bikasril ha-nya. Ae mahmulaka tegesna nu dibawa ku anjeun mina dunya ti dunya. Aduh. Kade lain nyaram sangsara ieu teh, lain. Arencag-encageun teh dina punuk anu kudu digandong. Encageun ngaran teu tungkul wae sia teh di dunya. Kunaon berat ku beban. Mana? Bisi aya harta nu geus nisob teu dijakatkeun encangkeun eta kaberat harta ku candi geus nisobna candi jakatan tah eta teh keur encangkeun dunya eta teh. Lamun senal dipake ngalengkah loba maksiat geura encangkeun eta senal teh bersihan ku lengkah tobat. Itu. Kadinya itu ya. Berat atuh dah kumaha tuh. Encageun. Kumaha tuh ya teh. Maksudna lain Allah nyaram ente teu bogana naon. Da dunya mah dibikeun gen min ibadika sholihin jeung jami-jami nu soleh kedekel ka dunya dicekel ku jalma nu soleh beres. Ya Allah mudah-mudahan dunya anu aya di dunya teh dititipkeun ka jamaah ngaji ngopi.
Mau hese berenang aing minta mobil teh. Mobil naon? Tah eta nu basa manggul ti masjid ka kuburan geuning. Naon jang fa innal aqobata sanyana tanjakan ka udun rumit kacina. Kupingkeun nu sok camping ke pagunungan. Ketika ransel dieusian ku sagala rupa ternyata terjal Aqobah. Tinggal di Sirajul Abidin. Aqobatul ula, Aqobatus sani, Aqobatus salis. Hirup teh beuki nanyak. Rintangan godaan beuki hebat. Ngan bisi berat-berat teuing ketika nyang hareupan ka akhirat eta rangsa ka gunungna ka akhirat. Pan keur ngumpulkeun camping heuh. Sakira-kira matak berat pepeujeuh lamun beas tong loba teuing mawa beas. Samahina be. Ieu mah target camping 4 poe mawa beas sakintal. Kartos be. Kartos be. Sacukupna be. Gitu kaluhur tetepi gara sok. Nyata. Karawasnya kamarinya. Diberi mobil eta ge. Ringsat pan langsung penuh eta. Ae inna tulu al aqobati sanyana tanjakan naon? Anu jangkung mun nyanyak al jibali di gunung so umbun eta teh susah. Terjal pan ieu teh kinayah ya dina harti ketika ayeuna ulama nyaurkeun tanjakan kagunungan sing diakurkeun kana proses perjalanan hirup teu mudah hirup teh kade age teu ngabibisiani mane sok nulis status bingung kuplak koplo kudu kumaha deui Gusti teu ngabibisani mangate teuing lah ciri susah hirup teh berenang aripok teh Gusti Iratu abi cara batur yeng eta mah keur nyeri ya Fa inna umurul akhirah canyana ari urusan akhirat eta syabihatun anu disarupakeun bil bahri kana laut al ami nu jero. Matak ieu urang dialajar teuleum. Mana teuleum kana kahirupan alam barzah deuk didinya ditanya ku Munkar jeung Nakir. Jeroan deui teuleum ketika dihudangkeun ti pakuburan. Teuleum deui ketika urang dikumpulkeun di alam mahsyar. Teuleum deui ketika urang dipisahkeun tina pipas lil kodo jeung nangtukeun urang jajaran dina bendera mana mah bendera pi surgaeun atawa bendera pi narakaeun. Teuleum deui perjalanan kana siratal mustaqim nu dihandapna gudagan seueur neraka. Teuleum deui ketika urang dipemparkeun kana neraka. Teuleum deui ketika urang digupai ku pintu surga. Aduh. Atos kadarinya. Akidah samiyah gitu. Aipek teh ujian lisan mah bisa ngajawab. Da guruna gen akur pernah belet. Begitu asup ka kuburan, jeroan deui, man robuka. Lamun urang pinter ibadah, akhlis niataka, ngajawab Allah, geus moal aya pertanyaan deui geus beres. Man robuka Allah. Allah teh saha asma. Nu disembahan ku sia dat nu kaasmaan sa Allah geus Gusti beres jika kitu
Raudhah min riyadil jannah bagianan. Ieu mah alif nagen hamzana geus poho. Siapa ngaranna? Duit. 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 Eta goyah eueuh duit teh. Cek Allah teh pan aya aing sia teh. Nah, tengah bisa nih nya. Abot, jang bodi abot. Emang aa cenah eueuh kaabotan? Iya. Nah naon mikiran kabeura. Tantangan hirup gede. Gede. Ngan diajar we atuh. Diajar sing yakin kana janji Allah, intan surullah yansur kumullah. Erek bisa Allah nulungkeun pertolongan kumaha lamun urang teu cicing dina jalan Allah. Bil baril amin. Eta teh acan song-song sakalanya. Karek mi geus reuwas. Al amik sing jeroan joran beupeujeueung. Bil amik bil aqobati subati likasrotil ahwa sareng kana nanjakna legana rumitna karumitan anu loba. Da punten nya ieu bager eta sadayana jamaah ya. Lamun urang cicing dina ieu moal leupas tina tantangan jeung rintangan. Muncek ulama-ulama sing nikmat ku ayana rintangan jeung tantangan naon sababna rintangan tantangan bakal jadi ilmu anu mampu memotivasi karena urang leuwih deuketna kana kesuksesan. Abi mah cenah aduh hulupet nyawa. Mus tik-tik brek. Kumaha kitu? Usaha ieu gagal, usaha ieu gagal, usaha ieu gagal. Cek uing lain Allah ngagagalkeun kana eta usaha nu beda-beda sabab maneh teu sabar cicing dina kegagalan. Gitu. Dagang cacing teu payu. Dagang cucunguk teu payu. Dadang beunceuk payu. Terusna beunceuk, aya eureuna beunceuk. Beres hujan beunceuk eueuh. Eta kudu dana naon? Ieu tanjakan teh ya. Atuh ngabi bisani lah, sok lah gitu. Emut saupun guru, jang rumitna perjalanan hirup seperti perjalanan urang kana tanjakan gunung anu lincak cadas, leuweung loba itu ieu tapi geus di luhur mah. Tong boro naon bae perkara. Gunung eta, tangkal eta, hutan eta, naon bae perkara nu aya dina hanapeun gunung geus aya dina hanapeun si indung syukur. Ngarinna nya geus kitu. Ningalieun ke maung. Tapi ompong geus kapanggih. Itu laut gitu. Enak geus di luar mah enak kan. Urang makan tangga we cangkeulnya. Kolesterol we nu airna teh. Ya. Aduh. Tata nu banget tanjakan teh naon cenah? Terjal. Aya mudun, belokan anu neunek teh geuningan. Tuur jeung punuk teh geus tepi. Antel.
wa ahlis jeung kudu ngaikhlaskeun anjeun al amala kana amal fa inna nakida karena sanyana ngarekena amal ayal mu'tabiro tegesna anu ngitung al mumayyijaini anu ngabedakeun dina antara amal al hasan rek alus wal qobeh anu goreng ku eta mah kapanggih dit mana nu goreng mana nu alus da kasat mata ieu mah bisa wae ketika alus geus samarata teh alus lamun goreng nya goreng matak lamun ieu mah katingali matak aya rasa rumasa geus kana keresa dikeresakeun ku Gusti Allah hebatna sumberna cahaya ilmu geus ka dieu ketika aya jelema nu maksiat teh henteu menjasi itu pinarakaeun bisa jadi si eta keur proses yang hareupan Allah mangihan Allah ku maksiat sing nepi kadinya ngarah teu loba suudon sarai cenah ngaraos geus cicing we di dinya ngalakukeun kagorengan we eta nu ngaji dicaca deui sok tah basyiron ay mutliun tegasna ningali wa muraqibul jami'il ahwal kana sakabeh pirang-pirang tingkah jadi sikapna naon bae perkara lamun ku ieu malah insyaallah moal aya matak ngajadikeun sulit rumit gitu. Moal tos kola Abu Sulaiman Ad-Darani tuba bagja kacida liman kajalma tobat anu alus lahu ka itu si manaon khutwatun wahidatan lengkah anu sahiji pi umrihi dina umurna la yuridu nu teu ngamaksud bihaku itu lengkah illallah Gusti Allah. Guys. Init apel karena init digawe karena geus eta khutwatun nu pangalus-alusna tuba bagja jelema lamun ngalengkah ka mana-mana geus karena kan upami saurupun guru mah kade jam cenah bisa aya nukur ngaji tapi manahanana yang dipuji antep we heula dan gegeg sakapanggian isinya lira nya bisi ayeuna aya nu ria ahli riaan we heula gitu sok we dateng abi bisani abot bade ikhlas teh abot mangga lah aing nya kaciri pi surgaeun heuh ngaji oh kaciri lah sakedeung deui ka neraka wala yuridu nabiha illallah wa ma umiru illa liya'budullaha matag pantas ifradul ma'bud bil ibadah ngawungkulkeun ibadah ka Gusti wa mahuduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ahlis kudu ngabersihkeun anjeun al amala kana amal yuhji anu bakal nyukupkeun minhu tinu atau amal alqalilu kanu saeutik. Tos kieu ye. Cenah abi mah neme keresana tepan we ieu teh wiridan sareng sunat mah teu acan salat we lah. Ketika maneh bungah dina salat fardu ngalaksanakeun eta terus ayeuna ngalaksanakeun sunat aya kapaksa ieu nu karena Allah. Rilek mah kieu. Relate ulah dicarekan sunat sia da ikhlasna di dinya aing mah geus kitu ngan piraku cicing we di dinya begitu salat urang teh aipek teh kuatna 2 rakaat ulah maksakeun 8 rakaat nu akibat datang aral ngawirid pangresa abi mah mung tiasa 100 we 200 mah capek 200 ai aral tulis di beja-beja mending sakali ngan piraku we sia cicing di dinya keneh nge kitu meureun nya yujika minhu alqali sing cukupnya ngaji sakali atau sih cekap lah jadi bodoh ieu nya kitu
Udah. Bisa jadi ngaji eta pangilhasna gitu. Bisa jadi ngaji eta pangilhasna. Nu bakal kabawa ka akhirat. Meureun. Qala syair. Pardun ala nasi ayatubu lakina tarkadunub aujabah dengikeun. Pardun ari kawajiban ala nasin ka jelema ayatuba tobat kade tobat teh kaparduan ka dipadukeun ku Gusti kudu tapi ninggalkeun dosa leuwih hade daripada tobat. Engkenya dina IG tulis dulu. Bertaubat dikarenakan melakukan dosa itu lebih baik apa? Lebih baik meninggalkan dosa daripada tobat. Indahnya kayak dia. Astagfirullah kunaon mah. Aing mabok baheula. Aing judi baheula. Aing jinah baheula. Aing petenan. Aya nu teu pernah judi, aya nu teu pernah mabok, aing maneh urang menggeus janji ka diri jeung ka Allah. Mudah-mudahan aing sakecelak tina minuman keras ulah sampikeun asup kana leta abdi. Jeung maca istighfar ieu leuwih hade kana ieu. Tapi ayeuna tos kapamong da. Tos kapamong da atos naon atuh. Tikal menikmati dengan khayalan. Udahlah geus beres. Oh. Gitu mojon. Kayak lah kapayuna. Hiji cenah. Ai tobatnya naon cenah? Pardu. Taki awas. Tapi ninggalkeun dosa mah leuwih wajib lah gitu. Wasobru pinna ibatin sobun. Degikeun. Ari sobar dina balai teh hese teu ngabibisan. Diputuskeun ku pamajik ku salaki, ku kabogoh. Teu ngabisani sok sanajan ngacaprak dina status. Hoream hudang, teu ngabibisani eta mah proses. Wios mangga. Tenang, dah hese atuh. Tanyakan tadi oge. Menerima takdir ti Allah tidak mudah. Lares teh? Lares teh? Perlu proses berjalan. Lo ieu mah aya nu kamusibahan. Sing sobar, teu bisa ku sobar. Bere duit. Lakin tatapina pautus sawab leungitna ganjaran asabun eta leuwih susah. Tah. Aduh, eta ilah ulama ararindah kieu nya. Sobar tina balai teh cenah hes tapi mempertahankan kana sawaban ganjaran leuwih hese. Tos kieu lah erek ngabejaan saur ulama-ulama mukasyafah antos dibuka ku Allah maratas di mana tos ngalakukeun amal ibadah tuluy bungah eta geus ciri ganjaran bakal meunang. Tapi bungahna lain dipuji ku jalmi kan ya. Tapi mudah-mudahan we bubar ti DT sing bunga satuluyna itu nya. Gitu. Labuh ge seuri we. Wadahru sareng ari zaman pisor pihi dina barobahna zaman ke zaman ya aya robi teu sok nyarikeun ayeuna budak baheula mah wayah kieu teh jam 5 teh lulumpatan na teras masjid nya teu kolot teh puar-puir neangan budak da sieun teh salat magrib jeung teu ngaji ayeuna mah indung bapana teh puar-puir neangan hayam. Jaba kur-kurana oge ngaliwat kana Pak Imaran. Batur keur wiridan eta mah kur. Jadi zaman ayeuna mah indung bapak loba keneh nu nyaah kana naon? Daripada ka zaman. Baheula mah lamun hayang ningali film teh
kudu ngariung di bioskop. Ayeuna mah diunggal kamar jadi bioskop. Zaman. Perubahan ieu zaman ajibun, kaget. Kaget. Ngan pupuja ulah terin awas lah. Pemirsa urpun paman mah, zaman itu bakal terus berubah. Sing bisa ngigelan zaman, ulah nyingkahan zaman. Nanjena? Ngigelan, lain nyingkahan. Da ulah hayang teuing balik di ke zaman baheula tamani sia teh. Tamani. Lakin tatapina ya Allah ya Karim, goplatan nas pohona jelema ka Allah eta ajabun aing leuwih kaget ka jelema nu kitu. Ya tah, politik bisa ngagoplakeun jelema ya. Berubahna zaman kaget, tapi leuwih kaget di mana jelema geus goplah poho ka Gusti. Matak cek dina IG aya nu komentar, cenah ada gapleh mah kapagawean Firaun. Matak moal naik-naik jabatanna teh teras we jadi RT. Alus eta nu komentar dina IG. Jadi ilmu we kawin teh. Nya, teu aya nu jadi ku. Wa kullu ma jeung sakabeh perkara qad yaji nyata geus datang qoribun deukeut kade. Naon bae perkara sing jadi motivasi. Bisi urang boga kahayang tapi can eta nu puguh mah eta nu dipikahayang teh deukeut. Lakin tatapina al mauta ari maut daka leuwih deukeut, akroba leuwih deukeut. Jauh keneh ceuli jeung ajal ge kade. Naon cenah? Sok tinggal ceuli. Potong sia. Allah bisa wae pan keur kieu cetut ku malaikat dicabut da geus asak. Pan gitu al mautu yati bagtatan qadarahu tulul amal Aulam yajal fi goflatin hatta nada minul al-mautu yati bagtatan maut datang. Cara kamari aya babaturan boga babaturan deui gitu. Ya ngopi-ngopi, nyokopi ku manehanana. Begitu tuh ngaropi udah 2 batang saya teh sasarean nu nyokopina teh geus nyawaan. Tenyangkanya orang Cina bieu ngopi maneh ayeuna keur diopi aku malaikat Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Moal bisa diengke-engke, moal bisa diaya-ayeuna. Eta mah produk Gusti. Coba lamun maot dibejaan heula tanggal jeung waktuna. Aing yakin kabeh jelema moal ngahadiran kana kompanya. Pasti baraca maca Quran jeung ngaraji jeung sarolat tarobat naon sababna katingali pintu pimaoteunana geus kadeuleu. Untung ku Allah dirahasiakeun. Ngarah naon? Ngarah eling urang terus cicing sadar ka Gusti Allah. Asa ngaji hareupeun ini ari kieu teh. Kitu mang ece. Syariat teh geus barautanna. Leumpang geus dongkom di geus tos kangen kana taneuh teh. Allah. Tos sono min dzaka tina perkara. Eta leuwih deukeut akrobun leuwih deukeut maot.
pan keiran dina kitab naonnya nu paling jauh teh nyaeta lamunan, nu paling lega hate nyata, numpang lega numpang deket nah aja qauluhu ari dawuhanana wadahru awas lapad dahru pisor pihi dina nasorupkeunana ajibun eta leuwih kaget ae inna zamana sanyana tegasna zaman pitagoyurihi dina berubah nabil umur dina perkara al hadisati anu anyar eta ajibun leuwih kaget tina usum teu boga HP baheula mah telepon teh telepon naon wer geus kana wer-weran geus asup koin nya tina koin terus tuk tak tik tak geus kitu naon lojer heula naon ieu teh HT geus kitu teh HT teh da baterai meureun geus we cenah ganti ku HP geus leuwih kecanggihan ieu ayat kauniyah Allah ya ulah dihindari kade jangan dihindari naon kana motor ti rasulna kempor goblok harus deh ieu teh ayat kauniyah gunakeun HP gunakeun motor gunakeun mobil gunakeun naon bae perkara produk kauniyah na Allah gunakeun nu penting sia tong poho kana jalan kami cek Allah teh kitu. Jadi HP teh lain eukeur beoan cenah teh. Pake bisnis. Goblok dia. Ayat TV ambil positif naleres teh. Lu dihancurkeun. Aya senal berbagai motif itu ieu teu aya ti ditu na Rasul mah kieu. Gunakan yang penting dina jalan positif. Baheula geuningan cangkir teh nanti batoknya. Batok. Cinte isuk-isuk nu bari meuni seungit geuningan. Gentos we ku guys. Ulah dihindari. Gunakan tapi dina hal nu positif gitu. Beneran kieu. Aing mah kaget ku ayana HP. Tapi dialus dipake amal. Tapi aing leuwih kaget eta HP kadon dipake top up. Ningalian video ceplok ningno. Eta mah leuwih kaget. Naon sababna? Tidak menggunakan sesuai fungsi. Sok lah tekenging mangga eta. Tak kitu Mang Ojon. Pang badagna pang hareupna sebutan we ku aing terus sugan we jadi leutik. Terus. Hiji tah papatah Kanjeng Nabi ka Abidar Al-Ghifari jaddidi safinataka fa inna bahrul amin. Hei Abidar, omean kendaraan anjeun sing bener parahu anjeun sing sesed sing weweg sabab perjalanan ngambah kana samudra lautan teh lain perjalanan anu enteng. Di dinya aya angin, aya badai, sedengkeun perjalananna eta lautan teh jero. Yuk urang sing tepi kana cadasna, sing tepi kana karangna, bahkan sing meunang mutiara-mutiara anu di jero lautan. Mana mutiara di jero lautan teh? Ceng celakna cahaya Allah dina teh urang sadaya. Amin. Ya Rabbal. Ya panyangkeun heuh. Kagok terus kan? Sare-sare lah. Baroba we bisi tunduk. Kayak mau ambulan langsung. Udah selesai aya nyawa.
Ya Abidar, hei Abidar, alimta naha terang anjeun alimta. Annama sanyana perkara bayana aidina antara leungeun urang sadayana akobatan ayat tanjakan kaudan anu susah. Layas adu anu teu bisa naik hakana itu tanjakan illa muhibbuna kecuali zaman nu ngahahampang. Kieu meureun nya. Ulah loba tingkah hayang. Tanyakan teh berat. Saeutik-saeutik be anu karasa anu jeung kaduga ku urang. Mun ceuk salepuh teh mah ulah ngaragu ku naon? Ngaragu ku naon? Ai ngaragu mah ku naon? Cing tingalikeun batasan ieu. Berat dah. Mukhifuna. Ya Rasulullah, minal mukhifina. Ana minal musakilina. Qala indaka ta'amun yaumin. Dengekeun. Lamun maneh erek dahar, sakira-kirana boga sapoeun sing cukup 3 poeun. Moal berat kan. Ieu mah keur aya teh poya-poya. Kartos. Lain ku masalah koret. Ulah ayeuna bunga isuk nyengi. Kieu ai kamari teh ikhlas ya da mere beas teh. Mere roko mere teh. Ai petek begitu waktu geus kaliwat, deh aya torojol haneueul aing beas dibikeun kabeh. Aya ganjaran. Awas ya. Wato amun godin dengekeun. Kadaharan dina poe isuk pakola Rasulullah SAW wato amun ba'da godin ari tuangeun sabada isuk kola la lain sak Rasulullah SAW laokana indaka to amun salasati ayamin kunta minal muskilina di mana-mana anjeun dina anu sapoe eta aya dahareun jeung 3 poeun bakal berat. Maksudna kieu. Contoh di imah teh boga sakintal. Ai dahar di imah teh kur 3 anak salaki pamajikan. Beak sakintal poe eta mah. Nu aya paberat isuk ieu ka dahar moal. Maka kitu kan. Lamun teu ka dahar isuk urang teh maot kusaha ieu beas. Geus mulai. Maot mah maot teh mikir beas kan. Sinyal se lah. To'amu salasati ayamin kunta minal muskilin lamun anjeun ayeuna boga kadaharan 3 poeun eta teh tireng-rengan jalma-jalma nu ngaberat kana proses kehidupan. Akan darosu eta mah nya sanes nya rosu turutanna. Mang eta nyanak eta biasa bara 1,5 kilo. Kumaha enjing mah meser deui. Mau berat. Macam siapa nama? Cenah 60 kilo sakintal. Kangera kange enjing. Pok dibere huntu we nyeri. Geus teu kahakan tah. Efek teh anu lain. Dibalikeun kana beas kabeh. Ieu jeung bubaran huntu duit eueuh. Manajemen sana sih teh. Manajemen dah. Gitu. Karaos mangalinya. Oh, gitu. Tos. Jadi pepejeh urang weutehan deui kendaraan urang bisi selama ieu kendaraan urang loba coplok, baudna loba coplok, kolina kurang itu ya sagarupa. Yuk urang halusan deui sabab perjalanan urang teh leuwih jero, leuwih luas, sabab aya kahirupan nu leuwih panjang nya eta kahirupan akhirat. Ayeuna mah sakedeung lah. Keur silih dagoan. Aing ngadagoan teh pan aya nu lila aya nu saha kedeung cek kamari geuningan hirup ngadagoan maot beunghar ngadagoan miskin ngadagoan sedih ngadagoan bunga ngadagoan maot hirup ngadagoan maot ngadagoan dihirupkeun deui eta nu luas
ulang jarong jontengnya di dunia teh ulah jarong jonteng ulah maralagung tapi gunakan lain ieu al maqala satyasaniatu an badil hukama summa wallahu a'lam bishawab.